pamirsa kaum dangu sadaya di mana bae ayana wilujeng patepang deui dina carita Sunda, carita wadul hayang sugih miara tuyul. Kumaha pamirsa dina danget ieu dararamang, syukur upami dararamang mah nya mun eta nu disuhunkeun ku urang siang kalayan wengina. Mang Egi oge, aduh hapunten. Nah, ieu padek dogieu nya. Malum tadi teh parantos ngopi sareng Mang Operator gitu. Mang Egi oge dina danget ieu mah aya dina ginanjar kalajengan sehat walafiat kitu nya. Taka pamirsa anu di mana bae ayana, di mana bae alamatna, anu kalersan nuju ngantos carita Sunda, carita wadul dina judul hayang sugih miara tuyul. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina bagian anu ka-17 kitu nya. Detara saurang parantos dugi ka-17. Mangga kumaha ieu carita anu salajengna nyata hayang sugih miara tuyul ieu. Ukituna kanggo ka pamirsa anu nuju nongton ieu channel, mangga channelna nyata wek carita Sunda channel kitunya, di subscribe saloba-lobana oge di share kitunya. Sangkan emang tiasa mintonkeun deui carita-carita anu salanjutna. Mangga tong nyang kolong teng kana waktos urang ngamimitian bae. Prung dah ka kadang warga masyarakat Cilembu. Ukituna engke mulai ti isukan mah urang gotong royong ya. Jeung deui aya kene anu baris dibewarakeun, anu teu acan diutarakeun ieu ku kaula. Oh, naon deui teh aya Pak RT? Nya Pak RT, naon deui yo? Naon teh aya yang RT? Naon rek aya bagi-bagi sambako gitu, ada napi naon ieu teh? Ari Abah. Sanes Abah. Tapi sateu acana sim kuring pribadi tangtosna ngiring prihatin, ngiring bela sungkawa anu parantos kamusibahan nyata warga urang. Naon teh ieu Pak RT? Naon teh Pak RT? Nah saha nu musibahan ieu? Sok ararane aya Pak RT. Nya Pak RT aya naon ieu? Ieu dulur-dulur sakabeh. Kadang warga Cilembu. Jang Ohim sareng Jang Dudung aranjeunna teh parantos kamusibahan. Kukituna urang sadayana ngiring prihatin lah anu parantos kamusibahan. Kamusibahan maneh dong, Him. Naon teh Pak RT? Keur wengi aranjeunna teh parantos kaleungitan duit cenah. Ulu? Maneh Him, cicing-cicing orang boga celengan. Aya bae saeutik mah ngan kitu teh lain milik meureunnan. Tah ukituna ka kadang warga Cilembu sadayana kulantaran di urang tos aya deui pamalingan
nya urang tingkatkeun deui anu ngaranna Siskamling. Memang di urang Siskamling lila henteu aktif, lila geus teu ngayakeun ronda deui. Tah ayeuna mah engke mulai di malam minggu mah urang ayakeun di jadwal ronda, ayakeun deui Siskamling. Sangkan lingkungan urang, kampung urang jauh tina marabahaya, suwung jeung towong tina pamalingan. Nya ari sabenerna mah memang Pak RT kudu diayakeun deui hal anu seperti kitu teh. Biasana bogo. Lamun geus kajadian eta, ayo dar-dar urang ayakeun ronda deui. Ya memang ngarasa aman. Iya apa baginya nama? Tah kok kituna memang kudu diayakeun deui Pak RT tah ronda. Ya, nyalah. Di malam minggu mah urang mulai deui tatan-tatan ngayakeun Siskamling deui. Tah kok kituna ka Jang Ohim oge Jang Dudung anu parantos kamus hibahan sing sabar we nya. Meureun lain milik manan kitu ge ngeun moga-moga mah sing diganti deui eta anu leungit teh. Amin. Amin Pak, amin. Saterasna rupina ieu acara urang bubar we nya ngandugi ka dieu. Sanes kitu Bah Haji. Sumuhun. Hatur nuhun pisan ka warga masyarakat anu parantos rurumpakeun ka bumina Abah. Hatur nuhun sakali deui. Cing muga-muga kasayan bapak-bapak kadang warga sadayana dibales ku Gusti Nu Maha Suci tina kasayan-kasayanana. Alah emeh geus teu karasa deui ieu. Geus poe Sabtu ieu. Jam sabaraha ieu emeh? Reka mana kitu Kang Mukri? Sinarieun nanyakeun jam. Nah, jakara ke jam 7. Kumaha warung geus dibuka? Geus ieu. Aya si Pardi. Ya alhamdulillah tampil manehna mah. Ade-ade. Ai si Abud ke mana? Abud karak mangkat ke sekolah. Si Nining cenah rek ilu awug jeung babat jeung batur jeung tetangga jeung ibu-ibu. Ya cenah mah poe rek ngayakeun gotong royong cenah. Oh gitu. Teu naon-naon. Keun we lah si Nining hitung-hitung ngawakilan kolot. Ya memang akang mah yeuh aya kasibukan biasa dek ikhtiar heula ngeun sing kade maneh ke ka sore cuan teu dilaksanakeun nagihan teh nya cuan poho nya atuh Kang Mukri pastilah ku emeh ge dijalankeun. Syukur
ieu aing lalampah. Kayaan aing memang lubak tibuk serbaya. Ngan ieu bapake teu beunang ginding aing mah. Kudu make pakaian rudin be, kudu make bebeus bae. Teu beunang be aing mau make pakaian anu rada ongkoh. Aneh lamun aing make pakaian anu rada endah, sok aya nu ngaharewos kana ceuli. Babasaan teh ulah coba-coba maneh makean pakaian anu endah. Boga saha cenah eta. Ku araraneh tapi keun we lah. Ya batur nganggapna ka aing teu gedeun. Batur ka nganggapna teu sombong. Sanajan bae jelema boga, jelema aya, tapi pakaian rudin bae. Menang nama aing kok kitu nama. Jadi aing teu nimbulkeun kasombongan. Padahal mah hate mah aing teu kuat hayang make pakaian gagah, hayang ginding doang batur. Ijah akang rek kanu gotong royong heula ye. Keun maneh mah di imah bae. Ulah kabehan ka ditu ja memang di imah. Maneh kudu beberes jeung deui karunya si Aceng keur teu cager. Nya atuh Kang Ohim, keun we lah ijah mah di imah bae. Moal lah geura bae rek gotong royong mah. Nya sing jongjon bae di imah atuh. Ajeuna orang kuari geus ngumpul-ngumpulkeun batunya. Cenah di belah lebak masih kena aya batu anu geus meunang ngagali bareto. Enggak anu saha tuh ageun itu? Oh eta cenah anu saha tah? Anu Abah Bakri cenah mah geura bae bawaan gitu. Lumayan. Saeutikeun urang teu kaluar tenaga ngagalian batu. Nya bener urang bawaan bae. Hade lain batur. Ari Juragan Mukri ka mana nya? Keur peuting teu ka dieu. Teu ka imahna Abah Haji. Kuari eueuh deui. Asaku ararane oge. Ari wanci aya guyub kieu manehna mah tara hijian jeung urangnya. Oh, sibuk meureunan biasa maklum manehna makan bisnis kitu tah. Tapi dewek masuk rada aneh oge eta kana Juragan Mukri. Ari maneh aneh kumaha? Aneh nama anjing mah kayaan jelema boga. Serba cukup, serba aya. Canyorang bae manggih dangdan. Canyorang bae make pakaian anu endah. Bawa rek mana orang sak make bebeus jeung de bebeus bebar jeung tatambalan bajuna ge. Nya dewek masuk teu ngarti oge. Ih aya ku kitu nya.
tong boroning hade kajelema sejen kadiri maneh nage koret bogo aya kok aneh talanya sok teu kaharti ai taeun teh ya biasa nama jelema berduit mah jelema serba aya mah dina penampilan ge beda gitu tah bari jeung sarareng hite ya eta mah nyarudin nyahapeuk beuh ampun teuing. Batur pamali ulah sok ngomong-ngomongkeun jelema bae ayo atuh meunang dari gawe nah ngomong-ngomongkeun batur pamali yo dosa. Ari maneh posin aya sagala dosa sagala nya ulah sok ngomongkeun batur cenah teu ustad teu kiai eta teh dosa lamun urang sok ngomongkeun batur di situ tah ya uing mah parang satara ngomongkeun batur nyan uing mah ngan eta doang basa kamari uing mah nya uing ge dodar ta jeung tetangga belah barat jadi ulah sok ngomongkeun batur cek uing teh pamali dosa manehna ka urang rada ngotot ta urang demi saeutikna rada hewa ai maneh ngomongkeun batur lain eta lain uing mah nyaritakeun ih bisa kitu ulah kitu Terus nandang budak politik aja orang garawe deui. Ayo geus meh setengah poe ieu gotong royong kek ka mana Kang Dudungnya teu ningali Kang Dudung ka mana tah Sin aya naon Tim manggih Kang Dudung teu heuh nya teu manggih teh Kang Dudung ka mana nya teu manggih-manggih lain kitu di lebak mah bisi nya bisinya kayak coba arek di tong ka lebak barang satu manggih ye bah bawa teu cagernya nah kamana nya ari Kang Dudung teu aya ngolol-ngolol ye satadina mah hayang bari reureuh teh teu hayang ngobrol kitu tah hayang ngobrol paduduaan tapi kunaon manehna nya teu aya norojol rek ditong lah kalebak rek dicoba bae ditanyakeun ka Pak RT sugan manehna manggihan kana Kang Dudung. Aduh, Ninggrum, akang tobet araran jakal ya deh. Nah jakal kumaha Kang Dudung lain kuriak tu jeung batur. Eta aran jakal namangeun di asa teu ngareunah awak. Leuh, ieu bae heulaanan maneh mending ka ditu geura. Anteurkeun ieu opieun. Ya awak mah asa teu ngareunah ieu. Ieu bae urang gantina ieu opieun. Wayana panganteurkeun geura ka ditu ka nu keur gotong royong. Bari pangbejakeun ka Pak RT. Dudung mah kitu keur teu kawawa, keur teu sehat. Oh, nya atuh ke Ninggrum nganteurkeun. Cik geura atuh.
Da batur anu belah hilir eta mah batu poslen, batu baragus rada dipisahkeun bae tah. Sumohon Pak RT. Punten Pak RT. Mane Ohim. Sok aya naon ieu? Lain. Bade naros teu ningali Kang Dudung yeuh. Bugu nya. Ulah oge rada neangan ieu teh. Nah ka mana nya Jang Dudung? Bade katingali-tingali manehna keur peuting nu pangsegutna. Tapi teu aya nonjol-nonjol lah. Buah-buah teu cager him. Nya deuh. Itu gening ceningrum tuh Pak RT. Iya. Itu gening pamajikanna si Dudung tuh. Punten Pak RT. Mangga. Aya naon nyeningrum? Punten ye Pak RT. Kang Dudung teu tiasa ka dieu. Anjeunna nuju teu sehat. Ieu we ye nyandak opieun, tambih-tambih lumayan. Ngeun hapunten we. Kang Dudung teu tiasa ngiringan kulantaran anjeunna teh rada teu sehat. Pantesan. Atuh teu naon-naon sok atuh nuhun. Teu cager ceningrum. Nya bugu him. Paingan teuing. Kuring manunggu-nunggu ce. Asaku kurang lengkap lamun teh Kang Dudung. Atuh teu naon-naon singgera cager. Kayak lah. Lamun beres di dieu kayak kuring ka ditu lah ngalongok. Nya atuh atur nuhunnya. Mangga sok. Asaku harianeun ya awak wanci nek digunakeun gotong royong jeung batur. Awak kalah ka teu endah ye. Nah kunaon nya ieu awak. Penting sariak teu parurugu kieu jeung ieu hate teu pararugu dieu. Bakal manggih naon teh cenah nya. Kumaha ningrum? Geus panggih jeung Pak RT? Geus panggih. Cenah teu naon-naon. Bahkan ngadaroakeun sangkan Kang Dudung geura sehat deui. Amin. Syukur alhamdulillah kitu mah. Ku aya we ya awak ye. Lain ingrum, akang mah beteungeun harasa ieu nya. Nah bakal aya kila-kila naon cenah ieu. Ku araraneh teuing. Dasar mah awak teu ngareunah kieu lararasaan teh. Hate deui beuteul bisa dibangbalerkeun. Nah aya naon kira-kira nanya? Ku aya we ai teueun teh. Eta mah meureunan Kang Dudung. Perbawaning awak teu cager bae meureunan. Bisinya ngan ieu ieu hate ieu he. Inget bae ka Juragan Mukri. Nah urang teh bakal manggih bebendon gitu. Atanapi kumaha nya. Alah. Lamun inget kalebah dinya mah
Ningrum ge sarua. Ngan kumaha atuh paling ge urang iwal ti pasrah kana kanyataan. Rek kumaha deui atuh Kang Dudung? Pelebadinya nama Ningrum. Ngan asa kuharianeun bae ieu kana nanasiban urang. Lamun dipikir-pikir mah asa urang doang nu ngalaman susah. Ih teu kitu. Batur ge loba nu leuwih ti kieu. Ngankeun we lah Kang ulah diaralan ah. Ari aral si henteu akang ge Ningrum. Ngan hararan jakal be nu aya. Hararan jakal menang cucap cecep orang susah payah. Geus wancina nek dibikeun kanu bogana kalaka eueuh. Teu can deui akang mamikiran kadunungan ieu. Duh, kudu kumaha ieu urang. Ari urusan dunungan masugan manehna ge ngamaklum Kang. Kumaha atuh ya urang keur kamosibahan kieu? Keun we heulaanan urang tungguan bae kana waktuna. Nya waktu panagihan ti Juragan Mukri ngan lamun diinget-inget ye waktuna sakedeung deui. Ngan urang ulah di kaburan cing kade Ningrum. Moal Kang, keur naon ku urang di kaburan? Ari nginjem urang terang-terangan kunci mayar urang kalah bubunian. Rek kumaha deui urang kudu tumamprak pamali di kaburan mah. Bisi teh ya. Biasana kan kitu. Lamun datang nu nagih hutang kulantaran sieun teh ya sok ngereles. Bararai teuing moal ning rumah rek kumaha ge rek diising hareupan. Syukur. Pamirsa kaum dangu sadaya anu mika cinta kana carita Sunda, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Carita Sunda carita wadul dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul bagian anu ka sabaraha teh bagian anu ka 17 nya. Tah insyaallah sanes waktos urang tiasa patepang deui. Nanging tong hilap anu nuju nongton ieu channel wek carita Sunda channel tangtosna subscribe saloba-lobana oge di share. Sangkan Mang Egi tiasa ngalajengkeun deui kana carita-carita Sunda anu saterasna. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana. Hapunten bilih aya cariosan anu kurang merenah. Sakitu hatur nuhun permios.